San araya sasahan yang di masjid teh. Ya, dia. Alhamdulillah ya Allah, ternyangka si Obet balik tibui teh nyaan si eta hayang diajar bener natenya. Subhanallah ya Allah. Alif ba ta sa jim ha ho pohori astagfirullah ya natenya deh murid kagok tare maghrib deh tapi ayeuna waktuna bae ya kalian sadaqallahul azim. Ya Allah, kasihan abi jodoh ya Allah. Abi tengah duda wae ya Allah. Urang euy balik teh lah ya perlu. Ngat kagok kagang di maghrib. Heeh, da kumaha ayeuna waktuna pisan. Sok atuh, kade atuh di jalan nya. Sing salamat. Kumaha teh lain Sok kade. Waalaikumsalam. Maghrib padahal sekalian di teh sariutna itu. Yang dulu kahilir jeung sareupna jeung naon deh. Sakara gok pisan. Kahilir aku senang kieu teh. Kamari teh cek pisan teh cokot anu saena pican awona. Ieu cigana mah ya. Daripada kudu balik heula nyokotna urang ka imah mah. Era kilir kudu beres nabutut. Capek bolak-balik. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, balik ngaji dar heula. Senal ka mana? Nya balik ti heula senal teh. Can lunas eta kiri diet Senin Naon Manes di mana? Lihat kasih emat yang ngacai. Naon balik senal eueuh. Kumaha senalna? Eta nu aya ka dieu ning anu cap ieu. Cap beurit. Lain cap beut, sis kumaha karep wae. Cap ieu, cap ager. Oh, udah melihat ya? Heeh, aing mah pingsan lunas teu nempo maneh. Oh, tadi ya saya nggak senempo asa ku si Obet. Ka ditu kapaliwat. Asa bener ngomong teh kade eta teh bisa jadi fitnah eta teh. Teu percaya teh angwe baiklah. Geus di mana maneh? Ya ngaca cek si emak Senang sakitu sih bener si Obet. Asli. Ya, itu lah. Nya si Obet wanian cokot-cokot nu batur. Senal dina ager jadi senal bunga-bunga kieu. Senal naon murah kieu. Tapi maknya benar gitu dicokot ku si Obet.
tapi pan manehna teh geus tobat enggak orang percaya dina beungeut nama nya maneh ngawani deui mah iya aing mah datangan ka imahna datangan. Kurang dipake deh aduh tak dipikir-pikir tapi ratus kemit ngelabui orang deh kan dina ceramahna cenah ngabegaan ka urang cokot nu halusna kitu nu gorengna terus aku pan cepat kita lain maling di imahna eueuh jika nama loya kieu mah biasana si Obet mah kawahangan ngising atawa ngusuk. Itu juga si Obet tuh. Wah, hampurkeun Mit kebeneran Mit, kada Mit aya obrolkeun sedih kurang dari kayunya. Mana kumaha kamari teh? Balik di ditu teh. Ya tanyakeun ya urang aya kapenasaran ya ka maneh. Urang aya tanyakeun ka maneh kamari teh ngamoakeun anu bejati maneh, tapi dipikir-pikir asa bener teh bener urang mah. Alah masalah kapenasaran mah. Babari urang ya aya tanyakeun ka maneh. Maneh kamari bener teh nyokot sendal nu urang. Dibanding eta teh sendal ager anyar sia teh. Nu mana jeung sendal naon maneh? Tah sendal anu ieu tah. Ieu teh kadena teh aya talian hideung pokona merek ager pokona mah. Itu can lunas mana kiri det Senen kamari urang balik di masjid tuh jadi sendal kieu maneh. Oh, sendal eta heueuh. Kurang ngori dipake ngan nama diteuneun di imah. Urang teh bisa kabasihan lebar. Tah lamun eta heueuh nu urang kamari teh dicuekeun ku urang teh. Becek maneh teh apaan? Urang teh naon maneh? Urang mah teh pernah nyetah maneh maling. Mun ngobrol di masjid ge urang teh pernah asana mang ngajarkeun anu teu balik kitu. Mah juga mah kelan maksudna. Inget temannya bahasa omongan mangkukna teh geuningan. Naon maneh? Eta bahasa nu bahasa mangkuk nu di masjid teh ya. Ingat teu kieu ye geuningan cek maneh teh. Mit urang mah kamari hampir-hampiran teu salat Teu salat? Kunaon? Lieur Kunaon? Cek eta kudu ieu cek salat teh kudu kitu kudu kitu cek ieu teh kudu kitu urang bingung kumaha eta teh. Oh cara-cara gitu. Intina mah kieu we ieu mah nya maneh kudu ditekankeun dina kahirupan maneh menerima ilmu ti mana wae oge canak nu saena tinggalkeun nu awonna canak nu saena tinggalkeun nu awonna canak nu saena tinggalkeun nu awonna cokot nu saena tinggalkeun nu awonna. Eta inget henteu maneh. Urang asa lieur bener-bener tapi salah ieu teh. Astagfirullahaladzim Obet. Lain eta maksud urang mah. Canak nu saena tinggalkeun nu awonna teh lain eta ieu maneh. Astagfirullah aing mah kumaha maksudna eta teh urang jadi lieur ayeuna teh. Peda eta cenah maneh. Jadi kumanehna disalahkeun teh urusan eta mah dek kenal urang dek kenal Jokowi dek kenal sasa oge kitu carana mah maneh salah atuh aing mah apa cek maneh cokot anu alus cenah can tinggalkeun anu goreng teh kabeneran urang teh kamari teh dek init-initan cenah urang butut kabeneran anu alus teh dipake we urang teh nyaho usaha kadalah eta sia lain kitu kieu ye nya lamun maneh kitu mah atuh ayeuna aya baju batur nu alus maneh butut tuluy itu keurkeun pokona sagala nu alus ti kumaha dicokot lain eta atuh maneh sarbet kieu ye eta teh urang ngomong kitu teh eta mah dina masalah kahadean boh dina ilmu kalakuan sapopoe terus urang ngadenge caritaan ti batur cokot nu alusna tinggalkeun nu gorengna lain
nyokotan nu batur barang batur kitu. Oh gitu atau mun heeh nya mun kita cara urang jadi bangsa ketemureunnya. Aduh untung maneh nit bener lamun urang enak teh bejaan kumaneh urang kumaha lamun ayeuna anjir digebugan coba kan cilaka urang. Ah salah aya pola pikir urang. Bener sudah dipikir segala rupa ge ulah janji tarima tanggap wae bener-bener tak kitu maneh teh jadi atuh euy sok sengajan balik ti ieu oge kudu pake otak teh. Untung maneh eta nyokotan nu urang coba maneh mun nu batur terus kapangi maneh dibangsakeun urang ge ampir-ampiran we goreng hate ka maneh rek ieu ngabobodo ka urang tobat teh geus teu aya urang cokot ini ka imah maneh urang geus ka kota ieu. Ayo tuh cokotan urang untung kamari ke urang tadi ieu cenah maneh ngit hampura urang kamari ka maneh jadi nyokot cenah maneh da kumaha atuh dah kamari urang teh rusuh sakit cerita cenah butut sama inget omongan maneh sukadang bener we gitu omongan maneh teh naon gitulah masa kitu-kituna bae euy lah nu geus manggeus we nu penting mah geus aman ngan ka deui mah ulah kitu deui nya salah-salah narima mah nu bener-bener ge jadi salah di bener kudu mikir teh kudu peka pisan ulah gampang narima. Kela kira aku mana juga gamak dan maksudna. Aduh kak, sorry kak. Gas gas, urang ya, syutingnya duaan ya tuh. Soalnya pemain pisan. Aduh hebat ya, iya dong. Maksudna eta teh, orang jadi bingung, nu di bejakan tuh liar di aja.